Ibu-ibu nepakeun ieu pun anak mohon. Ya Allah Akbar. Sanes teu aya nu kasih. Nah aya di dieu. Damang Pak Ustad. Eta teh caruge ece. Eta aya orang gitu. Kan ece 13 tahun ngalahirkeun Yuswa ece teh pun anak teh 4 kilo jeung kuku eta salah ece teh ka oyo. Ka oyo ieu caroge. Dikaput di rumah sakit. Oh ku ieu. Pemulunten dah hese. Amin. Mohon dah hese dikaput ka oyo. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon bintang tamunya saat ini inilah Neng Ema Ardana untuk siap beberapa lagu menjelang adzan duhur dan nanti sambung kedua kalinya. Monggo silakan Neng Ema. Iya, dengan lagu bebas silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh satacana sebenarnya ngaturkeun kanggo ka bapak kal ibu hajat. Anu didenget aya dina kabingahan oge tiap atuh kaum kamurang kali anu disepitan mudah-mudahannya cing dijantenkeun murang kali anu soleh berbakti ka orang tuana pokona mah sagala rupina kacapai gitu nya. Waktu khususna oge teu hilap kanggo ka para tamu uleman. Langsung cendol keplok. Iya, musik ikut Anda. Iya. Pak Ustaz yang ada. Pesona Radita. Iya. Siap. Mana? Iya, spesial untuk Ibu Imas. Bapak Jojo, pengantin sunat. Angkat sekedik A, vokal A, angkat sekedik. In the fountain, abri emapun nyanyi rahang. Iya. Berdepan semua. Badi seksi dan danan agar seranang. Akan dijamin celah. Ninggal lebih lucu goyang si cendol keplok. Tapi pami abdi nuju goyang dangdut cek batu remah gaya abdi paling yahut dari perut goyang maut oh jantung pasti senang-senang tapi pami abdi nuju ngawi sunda sederhana tapi akan pasti suka bari ngawi ibina tari jaipongan gua lagi mau mata jadi penasaran. Bapak hajat kali ibu hajat jangan kan kanggo ade kanggo disepitan beri bade langsung naik ke panggung bade resep atuh bade milih mana bade ngerep bade dangdut oge Sunda pilih gaya nu akang suka nu penting akang sugema tapi akang tong salah sangka abdi salah suara jatuh karena moda sekomo bari ngobrol cinta bantu sumpah abdi mata biasa dikenalin doa dan penyanyi rahang bari seksi dan dangan agak seronong panjang dijamin celah ninggal api lucu goyang si cendol keplok tapi pami abdi nuju goyang dangdut cek batu remah gaya abdi paling yahut dari perut goyang maut jantung pasti senar-senar. Abdi pami abdi nuju ngawi Sunda
Ibu Hajat mudah-mudahan atuh muga cika tapi lagu nanya cing jantan paling buruk anu kampung berah kana mana oge teh lap. Sukses.